warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Siti Rahmalia Kartika, kelas 11 IPA 5. Assalamualaikum, tepangkeun nami abdi Siti Raisya Ramadania di kelas 11 IPA 5. Nomor absen 34. Tepangkeun wasta abdi Stefani Laurelina Mastariana Baban di kelas 11 IPA 5, nomor absen 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Filandati Putri Astara di kelas 11 IPA 5. Nama saya Bianita Wijayanti dari kelas 11 IPA 5. Di dieu abdi bade ngabacakeun dua wawangsalan. Wawangsalan nu kahiji nyaeta paranti ngarendos bumbu anu sok dijieun dina batu. Wangsalna mutu. Wawangsalan nu kadua nyaeta paranti ngajieun lotek budak leutik geus cerewet. Wangsalna coet. Sahalus jeung heuras di jalan loba arakan nyaeta ayakan. Paranti nyieun jus buah loba manuk nukur hiber nyaeta blender. Wangsal nu kahiji fungsina paranti motong abdi tadi neda baso. Wangsalna peso. Wangsal anu kadua abdi teh paranti tuang rambut Fitri meni pondok. Wangsalna nyaeta sendok. Dipake ngatiiskeun es, sadayana kudu ikhlas. Dipake paranti nginum, aya rasa ulas asih. Parados nyimpen makanan, abdi ngiring ka Jakarta. Wangsalna piring. Parados masak makanan, kamari abdi ka hotel. Wangsalna katel.